wali saksi parantos sayogi amil naib oge badenya parantos sumping kanten ijab kebulan utamian dina acara akad nikah ieu. Salajengna simkuring mulem kanu kahiji ka calon panganten pameget tersana Kang Adlan Ardian, anu kedua Bapak Wali tersana Bapak Jajang, saksi di dua belah pihak, saksi ti istri Bapak Haji Elon, saksi ti pameget Bapak Wahyu Subagus Kurniawan. Mangga tempatan tempat anu tos disayangikeun. Ya lancar A. Salajengna Asik. mangga ka petugas kantor urusan agama kecamatan. Persiapan akan nikah akan segera dilaksanakan di Cikatomas di Haturana. Cikatomas Tasik. Calon pengantin istri mangga Besan di ditu besan mah. Iya nang naik dia. Mohon. Ayo teh Cang Salim kan. Ibu di Pemegat, ibu di Malidia. Jam dia jadi ketinggalan sambil. Stasi di Pemegat. Dia entos. Itu entas aja. Oh iya. Oh. Teh aya papanamaan teh. Berarti kalau misalkan di dia Kang, di dia sepuma caket abi. Oh, di dia mau ngareugeureugan. Eta. Bade doa bade khutbah, bade doa doa we nya. Khutbahna ku Bapak Wali. Atana ke bade nyoran. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngawalerna kirang kompak abg terang kacantar ruang gitu. Keun ketuang. Wihadai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sana li ibadihi nikah wa harramahu sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fajal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tajawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal raq'atani minal mutajawwijina afdalu min sab'ina raq'atan minal ajab an nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyunal karim wa nahnu insyaallahu taala ala dalika minas syahidina wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu kalintang pisan dipihormatna dua keluarga besar calon panganten pameget anu dongkapna ti Kabupaten Sumedang oge calon panganten istri anu linggihna ti kampung Cikuya, Desa Sindang Asih, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Anu alhamdulillah dua keluarga besar dina saat anu ayeuna parantos ngebrehkeun rasa gembira sareng rasa syukur ka Maha Suci. Mudah-mudahan kasayan dua keluarga besar ieu misla sawabna digolontorkeun ka ahli barjahna ti dua belah pihakanana. Barokahna ka calon panganten istri anu tos teu sabar
ngantos ti Janari liuk deui oge ka calon panganten pameget anu tos teu sabar ngantos petugas hoyong engal ijab kabul anu ayeuna tos lumayan rada deg-degan beres ya saalit lah gitu deg-degan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rahmat sinareng salamna mugi salamina dilimpah curahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'ina anu senantiasa turut tumut kana jejak langkah mantenna. Pangersa kasepuhan guru sim abdi ti palih dieu oge wargi sadaya kasepuhan ti daerah Kabupaten Sumedang anu kalintang dipihormatna sim abdi disarangan sareng Bapak Amil asmana petugas di kantor urusan agama Kecamatan Cikatomas kapasian tugas kedah nartibkeun kana lumangsungna ieu pernikahan anu mana alhamdulillah datana parantos katampi namun saaliku abdi diaoskeun datana etang-etang ngacek sareng bewara kasadayana. Calon panganten pameget namina teh kasep meureun naros sanami dianggo etana pangeresna hoyong ka kuping ku sadayana cep Adlan gitu. Sanami nu kasep teh Adlan Andriana. Adlan Andriana menicek gitunya. Alhamdulillah bin saha bina Ngadiman. bin Ngadiman. Bade ka saha nu kasep nikah teh? Sinta Nuriah. Caketkeun mikna hoyong eces nyariosna. Bade ka saha nikah teh? Sinta Nuriah. Sinta Nuriah manitos katalar we namina teh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah fa innan nikaha halalun min halalih wa harrama sifah fa inna sifaha haramun min maharimih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fajal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wa qala ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tajawwaju wa la tutalliqu fa innallaha la yuhibbud